Kamari ditanyakan ku si Eman, maneh disuruh jadi model. Model naon, Win? Awewe lembur juga urang mah. Mal asup-asup acan karena production. Angot jadi model. Tong sok ngimpi. Enya, pan si Eman ayeuna gawe di Jakarta. Ngomong namah dina manajemen naon gitu. Pokona, mun maneh hayang jadi artis, tinggal ngomong bae. Geus, Win. Tong luhur teuing ngomongna sing teu kahontal. Murag mah da nyeri mun teu jadi nanaon. Tarimakeun we hirup sakieu ayana. Nya sugan atuh maneh aya milik is. Maneh mah geulis, natural. Wajahna masih asri muncul di lemburan mah. Win, nu ngaranna hayang jadi artis teh hese. Teu padu menta bae. Kudu casting, kudu mencuka kota, awak kudu bodas, puuk kudu beureum, huntu kudu herang, jauh urang mah. Atuh is usaha heula. Geus da teu hayang deuh. Ih eus mah, sugan bae atuh di lembur urang anu jadi artis. Atuh naha maneh teu ngajukeun diri. Mun urang geulis siga maneh mah, meureun moal nitah is. Oge is, kolot Asep kumaha? Geus serius teu manehna? Geuning nyampe ka ayeuna can disuruh ka imahna tuh. Serius ta teu sih? Duka euy Win, urang ge asa cangcaya ayeuna mah. Asep teh bener-bener teu sih ka eus. Maneh meunang deui salam ti si Elon. Tos lami cenah teu diwaro. Win, bejakeun atuh urangna geus boga maneh mah. Harita ka imah langsung nepungan si bapak. Kalah malik urang dicarekan. Mak nya, aya kawani si Elon geus ka imah. Nya Win, mementa kawin jeung urang ka bapak urang. Terus, kumaneh dibere jawaban? Nya teu atuh is, pan maneh apal urang ka Asep. Asep mah pan teu pasti is. Nya, ku urang sabaran heula Win. Hate mah hayang malik, tapi teu bisa dibobodo. Urang teu bisa mutuskeun, angot urang awewe. Mutuskeun kana pibeneran mah teu nanaha atuh is. Maneh teu ngarasakeun kumaha di posisi urang sih Win. Geus ayeuna mah doakeun bae urang, tong sok jero ting urusanan urangna. Nya atuh is. Oh hello, hey orang kampung, jalan yang bener dong, punya mata gak sih lo? Heh, maneh? Datang-datang nyolot, geus jelas maneh nu salah. Nyalahkeun deui. Hei gadis udik, jaga ya ucapan lo. Gak sudi gue tabrak-tabrakan sama gadis level lo, ih jijik. Hei ari maneh teh saha? Sopan saeutik anu nyarios teh, geus puguh salah. Minta maaf teu maneh ka urang. Hei anda, sorry ya, I'm not born in this town. So, gue gak ngerti bahasa lo. Oh, jadi maneh da orang kota. Terus bisa aya di dieu keur naha? Lamun kolot maneh lain urang lembur, tong belagu. Ngomong apa sih lo? Gak kenal gak apa ngajak berantem. Entos Win, entos. Rada sengklek si gana, urang oge karek ningali jelema ieu. Heh, masa lo gak kenal sama gue? I'm a model. Model ta modal? Biasa aja keles, gak usah pakai urat. Tos Win, tos. Buru ah pulang. Dasar cewek-cewek udik, udah tahu salah. Jalan pelan-pelan banget kayak penyu, jadi kotor kan badan gue. Aduh, please deh, ini kampung apaan sih? Udah 2 kali gue diseruduk. Ini kampung manusia apa kampung kebo? Neng, teu naon? Tena naon, apaan sih? Gak ngerti. Iya Neng, punten, maaf. Aku buru-buru soalnya. Iye, gak apa-apa. Lain kali jalan hati-hati dong. Kamu teh bukan orang sini ya? Kok aku teh baru lihat kamu? Kaku banget sih lo ngomong. Baru denger gue cowok ngomong aku. Maksudnya Neng? Iye, gue baru datang dari Jakarta. Kenapa? Kenalin, Kirana, gue anak Jaksel. Gue kemari bokap gue nyuruh pindah. Oh, emang rumah kamu di mana? Centong nasi, lo gak mau kenalan sama gue? Sejual mahal banget sih lo. Oh, lo anak sini. Nama lo siapa? Asep Neng, anak Pak RT kampung sini. Kapan-kapan boleh dong gue main ke rumah. Mau sensus? Iya, boleh. Silahkan. Mangga. Apaan sih lo? Kaku banget jadi cowok. Oh ya udah tuh Neng. Permisi, mau pamit pergi. Assalamualaikum. Asep, besok kita ketemu lagi di sini ya.
Si Asep kan dulu. Aing tadi nyamper ka mana? Oh usah kampret teh. Tumben nyana il, nanya ke si Asep. Aya naon? Aing nyamper teh il. Ah, nyana mah kebiasaan. Lain. Aing rek nanya. Tadi aya awewe ka imah si Asep saha? Dolis, jangkung deui. Balik nyana il. Awal orang di masaha, untuk si Rosmah, si Eis, si Wina jeung si Neneng mah. Tong dideng aja yang budak tunduk kene. Aing yakin nyana teh kakak udang sare. Can mandi sanaha. Sik sia tun. Bener. Aing tengah bobodo. Aing nologe teu ngicep-ngicep. Jeng, itu aya WKD jeng. Ih, geuning, si Katun. Oh eta, awewe nu poe dicaritakeun teh. Hai Neng. Jutek amat Neng, segini udah ganteng juga. Neng, tadi aku lihat di rumah Pak RT lagi ngapain? Cari siapa? Kalian apaan sih? Udah level. Yang galak-galak Neng, pengen nikah lagi sama AA. Hayang ya, AA ngelakuin terus mau. Siapa sih kalian? Norak banget, kayak baru lihat cewek cantik aja. Ngomongnya Sunda beat tuh Neng. Ieu teh muncang ela, lain kebayaran lama. Suka-suka gue lah, gue kan gak bisa bahasa Sunda. Ayo, sama aja ajarin. Sini sama aja Neng. Mending sama aja. Ya ampun. Jeng, Tun, Mail, kerna raon maneh? Dah, si Eis ngaganggu bae. Teuing ya, teu seru. Heh, tong marah macem maneh. Gus Is, ieu mah urusan laki. Gus ka ditu, rek naha ka dieu ge. Kamu gak apa-apa? Gak usah sepeduli deh lo. Hahaha, mampus tuh digitukan. Nuju naon atuh Neng ngalamun bae? Niis Tos tuang siang ta Can. atas tadi. Kunaon sih ganu kesel kitu? Ah ngawagelnya. Henteu sih. Neng hoyong naros. Mangga. Nepi ka iraha sih. Urang duaan bobogohan teh. Sasamunian we. Neng, mah bosen teh. Neng teh naros teh ka dia bae. Maknya urang kudu entosan. Menta wae entosan tos sabaraha kali, teu entos-entos geuning. Atuh kumaha da Neng nabogoh. Atuh makana perjuang ke Neng. Berjuang sapertos kumaha deui atuh ngantosan mang lami-lami. Neng, tangtosan nepi ka waktuna tepat. Cik atuh sabar. Lain sabaraneun, lain dagoaneun. Hampura bisi rumah sakalamian mah percanten ka AA dan oge teu kasasaha. Elon dongkap parompok niat serius carita kasih bapak. Nepi ayeuna ngudag-ngudag. Asalim nitip salam. Nepi ayeuna teu eureun-eureun. Cik atuh teh kudu nama mikir. Mikir kumaha atuh Neng? Yang iket atuh sahenteuna Neng teu dilema ka ditu ka dieu. Dilema kumaha Neng? Cenah Neng bogoh ka AA. Nya lamun Neng narima si Elon, ngalayanan si Salim, berarti Neng nyalira anu ngarusakna. Tos Neng, tong sok mapanjang masalah, komonyin masalah, mulai tungtungna. Oh, Asep itu udah punya cewek. Sialan, mana ceweknya si cewek udik itu lagi. Boleh juga tuh cewek. Masa iya gue saingan sama gadis kampung kayak dia? Ogah deh. Ew. Kenapa sayang? Kok nggak dimakan nasinya? Dimakan dong. Mama kan capek masakin buat kamu. Kenapa sih kayak yang lagi kesel gitu? Cerita dong ke mama. Gak apa-apa mah. Kamu nggak betah tinggal di sini. Ya udah, besok mama telepon papa aja ya. Kita pindah lagi aja. Jangan mah. Betah kok. Terus kenapa? Bete ya kamu nggak punya temen? Oh iya, tadi Jo telepon mama. Katanya dia mau main kesini loh. Tahu nggak sama siapa? Sama Laura. Rana kenapa?
diemin mama gini? Nggak apa-apa kok. Sana makan duluan ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3, atau 5. Aduh, sialan. Apa perlu gua susul si Kirana di kampung? Tiap hari nggak ada kabarnya. Kalau begini mah, berabe urusannya. Gua telepon si Laura dulu lah. Halo Laura, Iya Jo, ada apa? kapan main ke kampung si Kirana? Besok gue mau ke kampungnya Kirana nih, lo mau ikut? Oh ya udah, gua ikut ya. Ya udah, nanti kita bareng ya ke Oh ya sananya. siap. Oke. Permisi. Permisi. Laura. Ya ampun Ran. Gila loh, kok itu teman sih di kampung? Anjir lo ngeledek. Kenapa? Kagak kebeli skincare ya? Nggak bisa treatment? Payah loh. Ih gila lo ya. Bokin lo nih. Gila, dicuekin aja. Lo Jo, apa kabar? Gue baik. Ngapain lo kemarin? Buset, ada apaan nih? Beb, gue tahu lu masih marah sama gue. Tapi nggak gini caranya, Beb. Gak gini gimana? Jelas-jelas lo selingkuhin gue. Lo pikir gue bego? Lo tahu nggak? Nadia yang gue kenal baik bisa sebejat itu nusuk gue dari belakang. Sakit tahu. Tapi nggak gitu ceritanya, Ran. Jo, udah deh, lo nggak usah alibi. Lo udah tahu semuanya. Tahu gimana, Ran? Semua yang lu tahu palsu. Udah Jo, I don't need explain. Ran, sebenarnya gua itu masih sayang sama lo. Jo, Stop. Oh, jadi kalian udah broke up. Sorry Ran, gue nggak tahu. thanks ya udah mau main kesini. Tapi Ran, kasian Jo. Dia pikir waktu selingkuh masih ada rasa kasihan sama gue. Lo nggak mau dengerin penjelasan dari Jo? Ran, please. Rat, gue udah punya booking baru. Dan lu Jo, sorry, gue udah move on. Lo cuma masa lalu. Oke, Ran. Tapi tolong kasih gua kesempatan untuk menjelaskannya. Penjelasan apa lagi Jo? Cewek mana yang terima tahu kalau cowoknya itu tidur di hotel sama cewek lain? Lo salah paham, Ran. Udah deh Jo, gue udah muak sama lo. Mending lo pergi sekarang. Tolong lupain gue dan gue udah gak mau lagi lihat muka lo. Ah, Ran, gila lo, tega banget. Dia lebih tega sama gue. Gue masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, mau ngasih ini? Oh, disaha? Oh, ini biasa Sunda. Bibi Ella 7 bulanan. Oh, 7 bulan. Nuhun sami-sami. Ieu teh putrina saha? Geningan geulis. Eis, Bu. Bi, putrina Mak Engkim. Oh, Mak Engkim Celilis. Nuhun. Tasnya permios. Nuhun, mangga. Oke, putri ibuna ka mana? Eis kenal sareng Kirana. Iya tuh kalebet. Aya lebet da. Tekedah mau alami da. Kayak ku bibi di wartosan. Atur nuhun ya. Sawang sulna Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, badai ka mana? Daftar nama. Nama saha? Badai ka mana? Oh, balik ka imah. Yang lira bae atuh. Dieu ku eus bantun dingkulna. Meli pacul. Awe-awe jeung naon meli pacul.
artos, Mak. Saya teuing maneh boga ka Bogor kanu ngayah artos. Geuning nyalira, Mak. Asepna ka mana? Oh, woi, si Asep nage ngablu bae. Nyane kandi sore-sore aya di sawah. Nya, Mak, di imah bae hoream hayang niis di saung, tapi teu jadi daya emak. Aing mah pusing ku si Asep. Wayah kawin teu mereyeun ku bapana. Emang kudu kanu kumaha kitu, Mak? Nya tuh mama setuju, anget si Asep kan yang geus. Dilan calik. Mohon Pak, geus sabaraha kali maneh ka dieu? Kanu katilu, Pak. Kumaha lon, tos aya perubahan teh si Isna? Teu aya euy, Pak. Terus nyana ka diderek naha? Hoyong pendak wae sareng Bapak. Nyana ka dieu teh mau ududna teu? Mohon, mantun atuh, Pak. Lon, kadang-kadang mawaas bapak ka maneh teh. Tapi da kumaha ka ayang si Isna? Mohon, Pak. Elon ge paham. Sugan wae atuh disabaran mah, Pak. Ya geus atuh aya mulai di pikiran, urang ngopi wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tah kamu piringan. Ieu saha, Pak? Pangkeun Salim, calon minantuna Pangkim. Orang endi nyane bos, wawanianan ngaganggu awe aing. Santai bos, nyane saha? Aing ieu calon minantuna Pangkim. Tong abudah nyane bos, si Eis mah can kasasaha. Geus gerakeun. Nyane saha? Bapak! Karena raon ngaranna hidar ieu. Pak, dari oge eus teh tos nyarios, teu peujuh tong narima tamu lalakin sanes deui. Isin ka Isna. Ieu masalah paham, Is. Salah paham kumaha deui sih, Pak? Era kita tanggi bisi arapaleun. Hadieu teh ngaradon beribut. Heuh. Messi. Harus, ampun barudak teh. Lieur. Asep kemana sih? Kirana, Asep, aku nunggu dari tadi juga nggak datang-datang. kamu ngapain di sawah? Ya pengen dekat aja gitu. Makan di sawah, kayaknya seru. Wah, udah kenyang saya. Makasih banyak loh. Oh, sorry deh kalau ganggu. Padahal gue udah capek masak tahu. Pengen deket juga susah banget sih. Oh, ya udah tuh. Hayu, saya temenin makan. Beneran? Yuk. Aya naon Is? Nah buru-buru kitu. Si Wina kan mana sih, Pak? Aya keur di jero, keur nyokot HP ke tungguan. Nah Is, aya naon deh? Teu, Pak, keur hareuneg ieu. Beda naha? Kesel nya, Pak. Reaksi maneh kumaha sih, Pak, mun ningali kabogoh maneh salingkuh? Putuskeun lah, rek naon? Maknya langsung diputuskeun kitu bae sih, Pak. Lalaki mah loba tong pusing-pusing. Ya aya naon Is, tumben geuning. Win, urang ningali Asep keur di sawah jeung awewe kotan basa eta pasea jeung urang teh. Waduh, kok bisa gitu? Eta mah kaparengan meureun. Maknya kaparengan keur ceceklan leungeun sih, Win. Ningali di mana? Terus ayeuna aya keneh eta teh? Aya keneh di saung meureun, Win, keur dahar bareng. Samper Is buru. Tungguan. Mana Is teh saha ge? Teuing maneh mah Is, halu.
Beneran. Orang tadi ninggal di didinya duaan. Geus deh, geus ka imah meureun. Geus is tendang, pendakeun we Asepna. Segala masalah didiskusikeun heula. Sahanyaho mun geus carita mah bisa katimu solusina. Tos is, ayo pulang. Jeng, tempat orang didiukan, Jeng. Endi tun? Tuh geuning. Saya tak sampur, Bu. Woi, kenanya nih di dia. Sorry, Anda ngomong apaan ya? Ngomong apa? Orang endinya nih. Biasa aja dong, bahasa lu pade. Gue baru kemari, bingung mau kemana. Nyana tuh ngerti yang ngomong naon. Kagak gua, nggak ngerti. Logo banget lo bentul korek. Parahnya nih Tun. Emang lu asli mana? Gua Jakarta. Lagi bingung gua. Booking gua lagi ngambek sama gua. Terus lu ngapain di sini? Emang cewek lu yang mana? Dia baru pindah kemarin setengah bulan yang lalu. Nying, bawa si Kirana. Oh, umurnya kabogohna. Pan jadi kabogohnya si Asep. Kabenernya nih. Nyana apal di saha? Aing apal di Ismail. Kami keduaan. Kok kalian tahu sih nama Kirana? Kayak nama cewek gua. Yang ini bukan orangnya. Wah, sialan. Si Asep nikung aing. Tarima pokoknya nama aing. Lu ngomong apaan sih? Enggak. Temen gua yang macaran tuh cewek. Oh, jadi cewek gua pacaran sama temen lu? Gua denger sih begitu. Oh, berarti kita senasib dong. Bagaimana kalau kita kasih dia pelajaran? Oke. Lu mau berapa juga, gue bayar. Asal lu ngabisin temen lu yang udah ngerebut pacar gua. Karena oneng nyalira wae. Tong ngalamun, kayak oge ngalaman. Ngalaman pahit. Kunaon, geuning sini segitu. Kunaon? Bobogohan deui sugan. Jadi eta alusana atuh yang serius tak neng teh. Naon sih Neng? Nyarios naon? Aa sigana caket pisan kasih Kirana. Memang caket. Emang kunaon? Oh, Neng cemburunya. pakai naros. Teu naon. Tandana Neng cinta ka Aa. Tong heureuy. Da teu keur heureuy. Heureuy kumaha? Tenang. Kirana mah sanes tipe Aa. Ayeuna tiasa nyarios kitu. Lila-kalilaan mah deket we, kayak oge timbul rasa. Geuning kitu Neng mikirna. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Ayeuna teu bogoh engke masahan nu nyaho. Neng mah kabiasaan deuh sok nyieun be masalah. Neng teh asa teu dihargaan jadi kabogoh Aa. Teu dihargaan dina hal naon Neng? Mun Aa hoyong lajeng, tong caket-caket atuh ka situna. Aa mah henteu. Si Kirana eta mah nu hoyong caket sareng Aa. Piraku ku Aa tolak. Aa mah teu ngartinya. Naon nu kudu dingartikeunna naon? Jelas Aa sareng si Kirana tayana naon. Neng tos ngirangan sugan rasa percayana ka Aa. Neng, tong timburuan kitu atuh. Aa mah mengukurkan Neng. Nuhun hampura Neng. Hampura oge nya Neng. Aa tos sering ngadamel Neng kesel. Nuhun tos balaka. Santeuna Neng ayeuna lega. Keur naon merebutkeun paisan kosong. Kayak gimana sih Ran, cowok yang lo lagi deketin sekarang? Penasaran nih gue. Udah, tenang aja, ntar juga lo gue kenalin. Oh. Kemana ya? Kok gak dateng-dateng? Lebay amat loh, kayak nunggu pangeran berkuda. Tapi gue aneh, kayaknya lo baru kali ini ya nunggu cowok sampai selebay gini. Bacot mulu lo ah.
Nah, itu dia. Asep. Asep. Iya, ada apa? Enggak kok, kangen aja pengen ketemu. Maaf ya, saya teh sibuk. Bentar dong, gue mau kenalin teman. Nih, kenalin. Sono dong, Ra. Lu ngapain sih masih di sini? Oh ya, ada yang mau gue omongin nih, penting. Tentang apa, Neng? Lo kapan sih mau ke rumah gue? Iya, nanti kalau ada waktu aku main. Les mulu lo, A. Udah, ngomong pentingnya. Belum. Maksudnya gue pengen kenalin lo ke nyokap gue. Sekalian lo kenalan terus. Terus apa, Neng? Lo mau nggak jadi pacar gue?